Abah, enak, pada pulang, pada turun di tangga 1000, tinggal keluargi-wargi, tuh tinggali, tangga 1000 teh yo, geningan, tah, kapung korma, di dia kan mimiti ayah tangga 1000 mah, ditujukan ku bararea, tisuklakna, tisiklukna, kayak tongton videona abahnya, tah, ulah hilap, keluargi-wargi, tah dulur-dulur, mulai di lembur, mulai di kota, tah, upami hayang terang, aslina, SS Jentre, lengkap bang speaker kira ayeuna ditambah ayeuna tos atok-atokan turun di tangga 1000 katingali kana poge daerah Cibiru, daerah Oren, daerah Permata Biru katingali pemukiman teh nah tingali ka ditu ka tepi itu ngamun ku kamera nu alus mah abah mah kamera we awon bakal sorot tuh disebut Aljabar teh disebut LGBA teh tah masalah iyo ngaranna sebut gapurana teh aya tah ieu teh ngaranna Manglayang, Gunung Manglayang. Tah iyo disebut Gunung Manglayang teh. Tah baheur aya di puncak Gunung Manglayang. Teh handap we motor ge hampir teu naek. Da abah mah motorna teh motor awon, tapi teu nempi we geuning teu mogok di jalan. Alhamdulillah abah bisa naik ke tangga 1000. Ayeuna turun abah di tangga 1000. Mudah-mudahan kawargi-wargi hayang apa pada nasi sarehat hayang nganyatakeun tangga 1000 teh ieu bohong aya di video abah. Mudah-mudahan kawargi-wargi sing sarehat badana pangabutuhna sing kasumponan urang sing saleh keluarga sakinah mawadah warohmah usahana sing sarukses. Alhamdulillah abah ge tiasa menjelajah kukuringan di tangga 1000. Kawargi-wargi kadulur-dulur ulah hariwang tinggal aya pengamanan ge bosi tinggali matak teh teu tepat dicapai teuing tah di direunana aya tanaman jagung tuh di tanaman jagung meureun daripada nganggur tanah mending deh mangpaatkeun melak jagung melak sampo nya ieu mah tanahna tanah kehutanan lain hak pribadi tapi daripada nganggur mah ya pajakna dipajakan tah ieu tinggalan tuh katangkal naon mending cecer meres tah ayeuna ieu teh keun panahan musim banjir tangkal kai rakyat mah bisa memiliki ieu mah nu gaduhna ge negara kehutanan namanya Gunung Manglayang. Ieu disebut Gunung Manglayang teh kawargi-wargi kadulur-dulur tuh kalebake katingali pisan SS Jentre tingali perumahan we pemukiman anu aya di Lebak teh aya di handap teh katingal di dieu ge tuturut muning tuh aya nu mah ubi mun di handap jadi piras di mah teh dipiraskeun lumayan we daripada kosong daripada teu ngahasilkeun cenah pelakan jagong pelakan ubi alhamdulillah abah ini ngantah itu pemukiman ieu mah tangga 1000 kakna kisiklukna pada datang ka dieu tapi hari Minggu mah aya hiji-hijieun lumayan we geuningan aya dipiara mah lumayan daripada nganggur pelakan jagung tingali jagung ngampar tuh tingali nurutan anu dihadap pohon ubi tingali berkembang anu dihadap mah spiral wah pengunjungna ge tisiklukna pada datang abah mah ka desa teh lain erek wisata hayang video kayaan di Gunung Manglayang da kumaha abah sarita mah ieu teh tangga 1000 cenah tapi mun hitung-hitung mah kurang teh 1000 mah alhamdulillah abah tos nyampe ka tangga 1000 kawargi-wargi kadulur-dulur mah di lembur baraya di kota tau upami hayang terang asina eces dongkap ka tangga 1000 dinten naon bae lah tutup bae abah kawargi-wargi boh milih abah Norweco sir kalapatan cukup lumur nu kasuhun jemar hampuran begitu da isi banyak aya konok nyogok panjang juga abah nyun ke dihapunten abah maafan yang anu dipedar bade mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.